Karena Saya cerita deui ieu barudak. Ieu mah nyaritakeun tukang peuyeum. Tah, eta si tukang peuyeum teh caritana teh hayang dagang kanu jauh gitu. Da manehna teh geus ngider-ngider teh geus istilahna mah di daerah sorangan mah geus rada kurang gitu. Nya akhirna manehna nyegat bus. Tah, akhirna mah naek we kana bus teh. Teuing ka mana tujuanna pokona mah naek we kana bus we pokona mah naek ka kanu jauh teh. Tah, ari geus dina bus manehanana da peutingna meureun tas begadang manehanana teh kasarean nepi ka 12 ka Jakarta. Ari geus nepi jauh kitu manehna hudang kitu cenah. "Weh, konektor cenah. Geus eureun di dieu ieu nepi ka mana ieu?" cenah. Cenah. "Ieu bayar, sabaraha bayarna?" cenah. "Bayar caritana teh nya." "Tuhun manehna teh tah?" "Teu apal yen manehna teh geus tepi Jakarta." Eta ngideur manehna tibar nepi ka Jakarta teh ngideur manehna teh. Paruyung puyung, paruyung puyung. Udah urang Jakarta mah teu apaleun peuyeum atuh. Tapi da manehna teh meureun nyangkana teh urang Sunda we kabeh teh. Wah, ngideur we tuluy. Cenah jelema teh teu itu apa kumaha ieu cenah nu meuli cenah kitu. Tah ari sakali mangsa manehna teh deukeutan warung, nah bari rayuh gitu. Tah, "Peuyeum peuyeum," ceuk manehna teh cenah. "Bang," cenah, "tape." "Sanes Neng," cenah ieu mah. "Peuyeum," cenah. "Iya saya tahu," cenah. "Naon tahu segala rupa disebutan?" "Peuyeum," cenah. "Iya saya mau beli." "Ti tadi ngomong pek meuli gitu," cenah. "Ah, sini Bang," cenah. Teh, "Apa ini namanya?" "Peuyeum." "Apa kamu bilang?" "Henteu dibilang di kilo." Kumaha atuh ieu teh cenah. "Hese atuh. Dibilang mah di kilo teh aya kiloanana." "Gila kamu, gila kamu," cenah. "Pira aku gila atuh diwadahan make daun waru. Ku daun cau bisa," cenah mah nya gila cenah. "Ya udah cenah, lah udah cenah jangan banyak ngomong cenah. Saya beli 1 kilo." "Di tadi meuli sakilo kitu." "Kamu sabaraha sakitu we?"